Tim ngabersihan hulu hayam jeung ceker hayam kudu bener-bener bersih. Geus asak mah disanguan disambelan huapkeun. Kieu ya besti atos ngalemur mah. Bener balik gawe teh eueuh deungeun sangu. Untungna we aya hulu hayam jeung cekerna. Nyapan alhamdulillah we nang ngabersihan di pagawean. Anggar geuninganan besti. Bumbuna mah kudu diulek geuninganan. Tah ieu nu arek diolahkeun teh besti geus bersihnya. Teh nanah mah lamun ngabersihan hulu hayam kudu leungit pamatukna jeung geunggerongna. Komo elak-elakana mah besti kudu bersih pokona mah. Kitu dibersihanna mah dikulumudkeun. Ieu prat paling hoream ngaguras. Abong panan blender nage rusak. Jadi weh kudu olahraga leungeun. Ari biasana mah dipesekan teuk-teukan asupkeun kana wadahna. Kana wadah blender. Tapi da emang biasa nage ngeunah digores cenah besti. Lamun di blender mah cenah bau beusi. Jeung deui si rasa bumbuna teh sok araraneh teh ninganan. Teuing kita besti da ayeuna mah resep anu simpel-simpel geuningan. Singkat carita bumbuna mah geus lemes deui. Tepati lemes cara di blender. Ngaran nage kakuatan manusia atuh da nya. Bisa ditandingan ku mesin. Pindahkeun ka belah luhur deukeut kompor. Nya eta teh ameh babari ngasupkeun kana katelna. Asupkeun minyakna ieu teh make minyak jalantrah we nu aya. Minyak alus ge aya ngan ieu mah pengiritan we besti. Ieu teh panas apa encan arek nyaneut heula sabari nungguan panas. Bener besti sabari minahkeun tripod deui. Kosna teh geus panas ieu mah besti urang ajaran asupkeun. Nya bener teu ngajurujus diasupkeun teh. Kela besti ieu teh dina coetna masih aya sesa saeutik deui. Panan nyaah nang ngagures besti cangkeul-cangkeul mah nya teu dibeakeun. Sabari numis bumbu asupan mecin meh sakalian. Kan tadi uyahna mah geus tinggal mecinna nu encan. Anggar geuninganan olah ge bari nyaneut. Apanan besti sabari ngaganjel beuteung ieu teh geus guguruwukan. Tadina mah arek dipeungkeuran hungkul. Ceuk si abi teh cenah ulah dipeungkeuran hungkul besi budak galing hayangeun. Niatna mah dipeungkeuran teh arek digoreng garing pek teh teu jadi. Jadina mah arek dibumbu koneng tah geus ngagulupuruk ieu mah. Bariskeun hulu hayamna heula ti belah handap. Karak cekerna ngabaris di belah luhur hayo tu sing rarapih ngabarisna. Caricingnya ulah aroyak deui komo kaluar barisan mah. Lamun teu ngabaris mah ieu teh moal mahi dibaris-baris kieu mah pan mahi emple-emple. Besti ameh meresap si bumbuna teh tuluy tutupan. Singkat carita dibukakeun geus guguluprukan. Untungna tadi teh meuli kara besti jadi ayeuna mah urang isian kara. Angap we angeun daging hayam da sarua kita hayam. Dah ieu mah ramona jeung huluna meureun. Tapi da jujurnya besti ngeunah keneh ramo hayam jeung hulu hayam da aya rasa nu teu pernah ada geuning lamun ceker jeung huluna mah. Lamun geus diaduk-aduk kieu mah besti teu kudu ditutupan. Soalna rek dipareuman besti. Da geus asak atuh pan. Tah ayeuna mah nyiapkeun heula mangkok urang mere emak jeung abah. Cenah teh nanah make dibere hulu hayam jeung cekerna teu dibere daging. Apanannya besti emak jeung abah mah paling resepeun kana ramo jeung hulu hayam teh. Urang anteuran lamun geus diwadahan kieu mah anteurkeun. Lantaran henteu lada jadi urang nyambel heula. Biasa we besti sambel hejo nu ngeunah mah. Si cupatna mah ulah dipiceunan besti cenah mah penangkal karak cenah teuing aslina mah kumaha. Lamun nyambel cengek hejo jeung cupatna ameh teu nyeribet. Jeung deui ukur make uyah mecin ameh ngeunah besti si mecinna teh sing loba ameh gurih. Sambelna geus jadi mah urang tuluykeun nyokot piring besti. Biasa bari jeung panas keneh ge geus teu kuat. Cokot sanguna mahi meureunan karak 3 centong ge atawa 4 meureunan nya sakitu we lah asupkeun si cekerna. Sugan we atuh ngeunah besti lamun